dan Mama saling menghibur. Apa selama ini ada yang bisa akhirnya dan mengajarkan Mama dan Bapak. Maaf aja dan rumah pergi harus aku Roma ibu diri doa Tuhan. Searching
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pamugi anu ngabalar salam sapapaosna dipaparin sehat oge yuswa kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Allahumma rahamna bil Qur'an. Kanggo ranggeyan acara disebatan ku simkuring anu kahiji dipetembayan ku awasan basmalah dilajeng awasan ayat suci Al-Qur'an sareng sholawatna biantara pemaksadan biantara panampian simbolis saranggeyan atanapi seserahan akad nikah doa sareng tutup. Hadirin paluwargi anu sami rawuh dina ieu patempatan kanggo kabarokahan oge kamagbirohan ti Allah Subhanahu wa taala mangga urang pitembayan wae ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Galindungna teja Al-Qur'an anu bade didawamkeun ku kersana Kang Irfan Fahri As-Sidki SE sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para wargi anu sami-sami rawuh dina ieu patempatan. Kolepat bawaning angin. Aya jajaka anu seja nyaba ngaitkeun bade ngabina sagara rumah tangga. Sok sanaos sami-sami katawis pamaksadan sanes kantena urang sadayana uninga. Nanging teu acan tohyan saupami teu acan dibejer beaskeun sanes kantena. Para wargi sadayana kukituna kula wargi tatamu agung Bapak Haji Uca Somantri kali Ibu Hajah Yuyun SPD parantos ngamandatkeun ngasepuhkeun kanggo ngadugikeun biantara pamaksadan kakersana Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdurrahman kanggo ngadugikeun biantara pamaksadan sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaqal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Simkuring hapuntena kasepuhan ngabantun asma'na keluarga besar Bapak Haji Uca Sinarang Ibu Hajah Yuyun kedah jabung tumalapung ngedalkeun gerentes manahna simkuring teh ngalet ngeungkeuy ngabandalet ngematyatang pinang hapuntena bilih aya kecap Sinarang kicep anu teu akur jeung kahoyong aya bahasa nu teu merenah saur teu kaukur bahasa teu kareka. Maklum sipating jalmi sok sanaos urang sering patepang maklum ciri sa nagri cara sadesa teu sami teu akur nedak tawakuf hapunten anu saageng-agengna tina sugrining kakirangan kalepatan simkuring Sinarang rombongan anu sami ngiring nu sami linggih dina ieu patempatan terutami kasepuhna bakal calon panganten istri Bapak Ahmad Sakulawargi kali Ibu nu paling utami simkuring ngahaturkeun sembah salam silaturahmi kasadayana wabil khusus ka keluarga besar Bapak Ahmad kali Ibu di atas nami keluarga besar Bapak Haji Uca kali Ibu Hajah Yuyun nu kaduana seja silatul wa'di simkuring sareng anu janten sumpuhna sok ingis ku bisi rempan ku basa
upama ieu pun anak diantep karepkeun sok mangpaurkeun da sakapeung mah cek pajar teh sok hahariringan sorangan sok ngadangding dina kamar mandi kadang sakapeung mah mamoa gitar hahariringan bari jeung teu pararuguh laguna ge teu ngeunaheun ieu kusabab anu keur kaedanan maklum wanoja remaja perjaka kaleresan penak sareng Neng Yola ceuk kasarna mah batu turun kesik naik kalapa tokoheunana ieu budakna meureun budakna geus purun seueusna geus daek katamih ku ibu sinareng ramana tos nyaluyuan maka dina dinten ieu dina dinten ayeuna pisan cep pajar teh ngedalkeun eusi hatena ngaguar carita anu katunda jang dipasini hayang ngajadi mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna silatul mal ngalet ngengkeun ngabandaleutna ngemat nyatang pindangna hapunten Bapak Ahmad geuning ti Pataruman teh RT 2 RW 12 Kelurahan Pataruman Kota Banjar ngaleutingan saukur ngaleutna wungkul henteu ringkung kudu nanggung teu ginding kudu ngajingjing teu rebok kudu ngagandong ieu estiuning lengoh petot kepat teu nyandakna naon teu jingjing kudu ngaginding dina hal ieu painten hapuntenna ka Bapak Ahmad sakulawargi mung saukur sakadar tambah kesel wungkul tama era wungkul nyanggakeun hatur lumayan oge sekaligus simkuring nyanggakeun ieu pun anak tiluhur sahibas ketu jeung totomena tihanap sahibas dampal sampean jeung roromeheunana tina tuur sasiku tina bujal sajengkal nu ngagantung sagede nu dicepeng ku abdi duka naon ngaranna nyanggakeun ka kulawargi di dieu simkuring sakulawargi sejak nyaksian ieu pun anak hoyong enggal di istrenan mudah-mudahan sabadana di akadan mugia aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panginten simkuring masrahkeun nyerenkeun ieu pun anak mangga nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan ai sae mah pimanaeun naon anu dicandak ku abdi naon anu dibantun ku abdi sareng sarombongan mangga nyangakeun aya paripaos ieu jang pajar teh cenah ceuk urang Banjar mah disebatna teh kieu Bang bara dina bang barung ibu kasaguling kahujanan sangsara teu mangih tungtung ieu Kang Pajar sarena gulang-guling sorangan aduh watir nama meureun dibales ke ku Kang Haji di dieu nya da Kang Pajar teh hoyong kieu saurna teh mobil Fiat mobil sedan kapiting dibawa ka Banjaran geus teu kiat hayang diakadan engke peuting rek diajaran sakitu painten nya Kang Pajar sakitu painten di simkuring nu terakhir khusus kanggo Neng Yola ieu mah Neng Yola saur Pajar kieu caritana meuli kijing sisirawa mawa jengkol ti astana ang Pajar teh teu jingjing teu bawa ngan mawa nu ngarengkol we najarot salana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun deui nuhun ka pangarsa wakaram Bapak Ustaz Abdurrahman anu parantos ngadugikeun biantara pamaksadan. Aku pinggu orang sadayana eces jentre merele ngembang boled tangtosna bingah amarwata suta anu bade ngaitkeun janji anu pasini mudah-mudahan sakedap deui bakal diwaler kuno bade ngadugikeun biantara panampianana
Simkuring mung saukur dharma tewasa panjang carita kanggo pangwalerna biantara panampian anu bade didugikeun ku karsana Al-Mukarram Bapak Haji Icep Aminullah MPDI. Semoga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus parantos tadi diuningakeun di calon panganten pamegat kersana Ananda Fajar Rahayu SPD putra Bapak Haji Uca Somantri sareng Ibu Hajah Yuyun SPD. Wabil khusus Bapak Ahmad Sodik sareng Ibu Epin Kusmiati, ibunda daripada Regiola Yolanda SPD yang berbahagia. Izinkan kesempatan ini abdi ngabantun asmana keluargi Bapak Ahmad Sodik Ibu Epin Kusmiati. Haturan wilujeng sumping kasadayana rombongan ti Bapak Haji Uca Somantri beserta Ibu Hajah Yuyun SPD anu janten sepuna Ananda Fajar Rahayu SPD. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sami-sami kempel ngariung hempak merbayaksa dina ieu tempat dina ieu makom dina raraga bade nyakseni akad pertikahan nyaeta Ibu Yola Yolanda SPD sareng Ananda Fajar Rahayu SPD. insyaallah urang sakedap deui bakal nyakseni kana akad pertikahan ieu. Mudah-mudahan acara ieu tos berlangsung ti awal kedui ka akhir aya dina hidayah barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asmana keluargi Bapak Ahmad Sodik beserta Ibu Epin Kusmiati. Abdi nyanggakeun salam silaturahmi kasadayana, haturan wilujeng sumping sadayana. Inilah tempat yang didamba-dambakan oleh kita semua. Sudah tiba waktu saatnya pada kesempatan hari ini. Abdi tos epen cariosan ya pangarsa kasepuhan tadi kedah nyarios naon deui. Inti nama urang silaturahmi ieu tadi parantos disanggakeun nyanggakeun silaturahmina insyaallah katampi ku abdi sareng keluargi besar di dia Bapak Ahmad Sodik sareng Ibu Epin Kusmiati katampi sareng ditampi pisan. Salam silaturahmi. Nu kadua salam wasilatul wa'di janjina Ananda Fajar Rahayu SPD insyaallah ku abdi di dieu ditampi deui kalayan ikhlas karena Allah. Nu katilu kedalisan tadi parantos disanggakeun nyaeta nyanggakeun salam nu sanes-sanesna mudah-mudahan ginanjaran kabilujungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ditampi kalayan aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sim abdi ngabantun asmana keluargi Bapak Ahmad Sodik. Hapunten anu kasuhun ka para sepuh ka para wargi kadang wargi sareng nu aya di lingkungan nu sabudereunana. Saha eta abdi saha eta ieu ti mana panginten kareueus sareng kabingah Neng Yola Yolanda
wirehna ajeuna berkecimpung di dunia pendidikan sababaraha waktos nyapaikeun hoyong ngalap barokahna ku abdi selaku sepuh sareng nu disepuhkeun ti Yayasan Darul Ulum. Kumari sakitu abdi hapunten kasepuhan nu aya di lingkungan, abdi ngabantun asmana ti Neng Yola Yolanda, mudah-mudahan ieu pertikahan anu bakal lumangsung aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina ginanjaran magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin. Lumawi gitu para bapak ibu hadirin rahimakumullah, ieu acara dina kesempatan ieu hoyong selalu didukung dirojong ti keluarga besar Darul Ulum tadi ngawitan ti Ustadz Farhi parantos ngamaoskeun ayat suci Al-Quran lajeng abdi lajeng nu sanes-sanesna insyaallah abdi ngadoakeun pisan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tadi aya sakedik pantun pangitan Kang Ajengan kasepuhan tos eepeun adian pantunanya ima bilih tami pamali teuing ngalabajing sisirawa moal didalingkeun disantokan ku lauk tongkol sok sanaos tadi aya paripaos jang pajar teu barang jingjing teu barang bawa nu penting mah nyandak anu sok tukang ngompol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halan nikah wa nadba ilai wa harrama sifah wa wa'ada alai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yakti fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid la muakhkhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yastami usnani wa la yaftariqani illa biqada'i wa qadar wa kitabim minallahi qad sarra. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mangga orang sasarangan istighfar dilajengkeun kana syahadatain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Pajar Rahayu SPD. Bapak nikahkan dan kawinkan putri kandung Bapak Yola Yolanda SPD dengan engkau, untuk engkau, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 25 gram ditambah uang $16 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yola Yolanda putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala Amin ya li Allah ya sahabati Rabbal Rasulillahi ajma'in. Amin Amin ya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, ya Rabbana Allah. atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Nyanggakeun mas kawin mangrupi perhiasan emas sareng artos mugia lahan katampi oge manfaat dunia akhirat. Nampi aa caroge abdi anu kasep abdi parantos dipasihan mas kawin ku aa hatur nuhun jazakallahu khairon kasiron. Atas restu Allah ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Fajar Hayu berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya Yola Yolanda dengan baik, muasyarah fil ma'ruf menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya menyetujui semua perjanjian yang tercantum dalam buku nikah Banjar 16 Desember 2023. Suami Fajar Hayu. Berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Atas restu Allah ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan Bismillah.
take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, and she likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. Kiss her with passion as much as you can. Run your hands through her hair whenever she's sad. And when she doesn't notice how pretty she is, tell her over and over so she never forgets. Take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. She'll love you if you love her like that. She'll love you if you love her. She'll love you if you love her like that. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. She'll love you, she'll love you, she'll love you. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. Hadirin berbahagia, inilah dia persembahan spesial dari R&D Wedding Organizer untuk Yola dan Fajar. Pelepasan balon 1, 2, 3 dilepaskan secara bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pengantin kita hari ini. Dalam balutan busana midwife wedding planner ditemani musik yang begitu luar biasa dari Zoomin Management Production. Selamat datang kami haturkan kepada kedua orang tua menuju singgasana pelaminan. Disilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kebahagiaan yang luar biasa untuk kedua pengantin pada kesempatan hari ini telah menghantarkan kedua langkah kakinya mengikat tali suci nan abadi lewat jalinan tali pernikahan. Tadi di hadapan kita semua pada pukul 9.00 Yola dan Fajar telah melangsungkan akad pernikahan di hadapan seluruh keluarga besar dan juga seluruh keluarga yang hadir pada hari ini. Kebahagiaan yang terpancar dari kedua pengantin menghantarkan kedua insan ini menuju singgasana pelaminan.
Berikan sambutan yang meriah dan juga tepuk tangan untuk kedua pengantin kita hari ini menuju singgasana pelaminan. Alhamdulillah kedua pengantin telah menuju singgasana pelaminan, disambut oleh kedua orang tua dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Balutan berita yang luar biasa, karya terindah dari Midwife Wedding Planner MUA Profesional Kota Banjar beserta karya yang luar biasa dari Kepong Entertainment ataupun Airvan sebagai pemain biola kita hari ini mengantarkan kedua pengantin menuju singgasana pelaminan. Kebahagiaan untuk kedua pengantin, doa yang luar biasa dari seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan hari ini. Kebahagiaan terpancar dari setiap langkah kedua pengantin. Kebahagiaan terpancar dari hati dan pikiran pengantin. Kebahagiaan terpancar dari senyuman yang begitu indah dari kedua pengantin. Persembahan spesial Irfan pemain biola kita dan juga kenangan terindah dari WS Fotografi. Yo, put your hands up, tangannya semua di atas. Yo, asik, hey, hey. Oke, siap. Oh belum muter ke kiri, belum muter ke kanan. Hah? Acan, iraha muter dah. Lila Aopik malah. Aopik dangdut kan Aopik. Kurang keras. Kurang suaranya. Yo putar ke kiri. Putar ke kanan, manis putar ke kanan.
mau foto dulu ya? Boleh. Bu Yola sebelah sini, di bawah dulu, di sebelah sini, menghadap ke sana. Semua foto dulu ya. Di sini, di sini. Semua foto lihat ke kamera. Siap. Aumi, musiknya kecilin. Kecilin, belum. Siap, dihitung. 1, 2, gaya masing-masing. 3. Kurang, sekali lagi. Siap. 1, 2, gaya 3. Nah, yuk kita lanjutkan. Siap ya, kita hitung. Siap. 1. Siap. Neng Yola sama Fajar 1. Nah begitu. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Si Agung nu beunangna si Agung euy. Oke. Ucapin dong selamat untuk ke teman-temannya. Ini teman nggak kata dua-duanya ya? Dua. Selamat dan happy wedding. Selamat buat Fajar dan Yola. Kebetulan dua-duanya teman. Semoga sakinah mawaddah warohmah sampai tua nanti, sampai memisahkan. Sukses lancar ke depannya. Doa yang terbaik buat kedua mempelai. Thank you Agung, terima kasih. Sehat selalu. Cepat langgeng sama calonnya ya. Namanya siapa? Hadiahnya nanti sekaligusin. Ya, nanti pas ke depan sama yang gunting pita. Neng Yola, udah ada pilihan untuk gunting pita? Siapa aja? Sebutin aja. Ada 8 pita ya? Ada 8 pita. Sebutin aja nama-namanya. Buat gunting pita, Kiki, Elina, Nonon. Untuk gunting pita buat teman spesial saya dari jauh-jauh dari Yogyakarta, Mas Dimas sama Denny, Andi, Denny Jamaludin sama Ridwan. Muter ya. Muternya ikuti arahan saya, muter ke kanan dulu. Siap. Nah, musikna lalaunan ge muterna ge lalaunan atuh ieu mah. Oh, acan. Atos. Kumaha ieu muterna? Opik kan musikna ge mah. Oh, belum. Siap. Tangannya di atas dong. Gerak kanan kiri dulu. Gerak dulu. Hei, yo, siap, muter ke kanan, ke sana, arah jarum jam, ke sini harusnya. Oh, nggak apa-apa. Oke, Bu Yola jangan dilihat, ya langsung gunting saja. Hei, 1, hei, sesa. Oke. Jangan dilihat, Neng Yola jangan dilihat, lihat pitanya aja. Lihat pitanya aja. Hei, sa, dadalala, sa. Hei, sa. Ayo gunting lagi.
lagi 1, 2, 3. Tinggalkan lara, aku tetap cinta. 1, 2, 3. 2 lagi. Hei, 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 lalasa. Jangan dilihat, Bu Yolanya merem. Tepuk tangannya dong. Sudah dapat yang untuk gunting pita. Boleh maju ke sini. Alhamdulillah untuk gunting pita telah selesai. Sini mbaknya. Ya, namanya siapa? Namanya Kiki. Kiki, doain langsung aja. Aduh, suka mau terharu. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Keluarganya diberkahi rezeki yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hubungan yang soleh sama solehah. Amin. Ya, udah. Udah. Agung mana tadi? Agung sini komentasikan dulu dan dikasih hadiahnya. Hadiahnya langsung. Fajar kasih ke Agung, Neng Yola kasih ke Kiki. Pertanyaan yang besar buat saya dari sekian banyak wanita di luar sana ya, teman, sahabat, bahkan pernah punya mantan atau mantan pacar, kenapa akhirnya memilih Neng Yola untuk menjadi tambatan terakhir dalam membina rumah tangga? Karena waktu itu Yola adalah wanita yang selalu menemani saya ketika dalam masa pendidikan maupun senang maupun sedih dan lain-lainnya. Wah, luar biasa sekali ya. Yang selain namanya kata jodoh ya, mojek Sunda nama jodoh mah pahit, jodoh mah jorok, di mana wae. Alhamdulillah orang Dobo bisa ke orang Banjar sekarang, maksudnya ke daerah sini yaitu ke Garduh lah. Satu kalimat buat istrinya yang begitu romantis. Buat istriku, I love you. I love you. Bridesmaid lansia kami tahun. I love you katanya. Neng Yola, ada yang mau disampaikan kepada suami? Sampaikan. Teruntuk suamiku, kita sudah melewati 7 tahun bersama. Suka dan duka, AA selalu menemani aku dalam sedih ataupun senang. Ini adalah awal dari kita untuk membangun rumah tangga. Semoga AA menjadi suami yang tersegalanya untuk aku. Luar biasa, amin. Bapak, Ibu, doa yang luar biasa dari masing-masing. Boleh Bapak berdiri dulu? Kedua insan ini telah memantapkan hati untuk menjalin tali pernikahan yang suci nada abadi. Tentunya telah disaksikan oleh kedua orang tua dan juga seluruh keluarga besar yang hadir dari pagi sampai saat ini. Inilah dia last moment untuk kedua pengantin kita hari ini. Berikan sambutan yang meriah dan juga doa yang luar biasa untuk Yola dan juga Fajar. This is Wedding Kiss. Tanganku bersamaku akan menentukan arah, bersama diriku yang akan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu untukmu, untuk kedua pengantin kita hari. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Di momen terakhir ini mungkin dari pengantin wanita sebagai sohibul hajat juga mengucapkan apapun untuk keluarga dan teman sahabat tercinta. Teruntuk keluarga, teman-teman, dan tamu undangan yang sudah datang ke sini, terima kasih atas doa dan ucapannya. Kami mohon meminta doa dan restu, mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih kepada terutama keluarga, rekan-rekan dan saudara yang telah rela meluangkan waktunya untuk datang dan menghadiri pernikahan kami. Semoga teman-teman sekalian dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saw me first. You let me in when I was at my worst. The moment when I heard you say my name, it's the first time in so long. I'm not afraid. I'm not afraid. You are the force that calms the storm inside me, castle walls that stand around me. All this time my guardian was you. You are the light that shines in every tunnel. There in the past, you'll be there tomorrow. All my life your love was breaking through. It's always been you. Always be you, my northern star. Your love will be the compass of my heart. Oh, I just wanna be right where you are, right where you are. You are the voice that calms the storm inside me, castle walls that stand around me. Oh, this time my guardian is you. You are the light that shines in every tunnel. There in the past, you'll be there tomorrow. All my life your love was breaking through. It's always been you. It's always been you. It's always been you. It's always been you. Who stood with me in the fire? It was you. It was always you who pulled me out of the water. It was you. It was always you and who carried me on their shoulders. It was you. I know it's you. You are the voice that calms the storm inside me, castle walls that stand around me. All this time my guardian was you.
Oh